lamun Allah diwarang nikah kudu kanu geulis atau pemuda anu wajahna saparapat kasaha jodona kasaparapat deui jalma korete merege hese harese mere hayangna tah geuning bisa sok sakali ibu cing kompak siap jalma korete merege hese harese mere hayangna embung sedekah ku sababnya mending dandan imah jeung ngagade sawah. Bios eut heula. Siap, hatur nuhun. Alhamdulillah di dieu mah aya cai nu kieu. Nu kieu teh ngaranna teu amis. Sigana susu sasaset ari gelas badag kieu. Baru mah geus bersyukur aya susu. Kan bae ibu lah urang paksakeun. Abdi mah sok bunga Kang ari dina panggung dibere susu teh sabab sok jadi pembahasan. Da abdi mah terkenal sebagai mubalik anu kurang sumangat. Makanya mubalik kurang susu. Teruskeun masih kiat setengah jam sajam kiat 2 jam 3 jam tapi ka subuh rek nyiksa sok lamun bade nepi ka subuh ibu hadirin sadayana tong aya nu bubar caralik di dieu abdi rek balik nanaon nepi ka subuh. Alhamdulillah acara umi urang ayeuna teh nyaeta tasyakur bin nikmah walimatul ursi janten nikah nama enjing. Ibu abdi bade naros heula kanu tos nikah punten nu jomblo cicing heula. Ibu ari nikah teh naon? Cek abdi ge nanyana kanu geus nikah. Nikah teh naon Bu? Nah si Ujang apa teh kawin na euy. Apa ti mana kawin? Apa ti mana? Ti mama. Astaga. Wah, ieu mah obrolanna geus 18 kagigir ieu mah. Bangga deh. Nu sederhana weh ibu nikah teh mangrupikeun ibadah anu hari ibadah aya sabariji 5 naon wae nu 5 10 ibadah pami saur ajengan saur kiai mah aya 2 hiji ibadah mahdoh 2 ibadah goer mahdoh. Nan abdi mah moal ngabahas anu eta bade ngabahasna anu 3 hiji ibadah nyeri 2 ibadah capek 3 ibadah nikmat. Sabariji cenah 3
Kurang regedeukeun we lah ngaos nanya. Nu penting mah singkat, padat, melekat, kade poho balik mawa ilmu numan. Kieu resikona ngomong jeung ahli barang hakan teh. Komo bieu mah ibu abdi pas mimiti datang aya barudak lompatan marawa karesek jomet mana bari sholawatan. Sallallahu ala Muhammad balik nama wa barakat hanjakalnan kursa etik sigana dilep-lep ustad. Acan ge acan ceramahna geus dipitnah abdi teh ibu. Ibadah nu kahiji aya ibadah anu nyeri. Naon ibadah nyeri teh? Disunat, dihritan, tos diharitan ya? Nyeri henteu? Henteu. Hoyong deui. Hoyong deui cenah Bu, atuh meureun beak. Geus teu baleunna ri tarunduh. Kamana wae jawab teh. Dihritan teh mangrupikeun ibadah parentah ti Gusti Allah jang nyampurnakeun salat supaya bisa jadi suci. Sabab lamun budak lalaki teu acan dihritan khawatir aya najis nu nyangklung di jero kulit nu teu acan diteuk-teuk. Matak saur ulama fikih nu apik budak lalaki nu teu acan dihritan ulah waka dicacandak ka masjid bisi di bumina papang nu dibasuhna luar hungkul. Kartos naon cenah buktina neng nangis dihitan teh ibadah nyeri. Moal nanya ka barudak rek nanyana ka bapak-bapak we Pak dihitan nyeri. Nyeri Pak. Naon buktina? Bapak haroyong deui dihitan. Atuh lamun dihitan nikmat mah bapak itu ge katagihan. Leres teu? Ieu ngabuktikeun hitan teh ibadah anu nyeri. Nu kadua aya ibadah anu capek. Naon ibadah capek teh? Ibadah haji. Tawaf murilingan Ka'bah. Ditambah sa'i Safa Marwah. Baina Safa wal Marwah teh jarakna lumayan. Bari bolak-balik eta teh. Taroskeun kana tos ibadah haji. Ibadah haji mangrupikeun ibadah anu capek tapi teu aya nu kapok sadayana oge pasti hoyong ka Mekah. Ibu hoyong ka Mekah. Hoyong ibadah haji. Bener, asli, nyaan, teu bohong. Tos aya niat, tos daftar. Oh, teu aja. Nuhun atuh. Sugan teh tos daftar. Nu daftar tahun kamari oge ngantos sambil ibadah haji teh 15 tahun. Komo ieu nu karek niat teh giraha mangkatna oge meureunna. Aya nini naros ka abdi neng nais aya teu berangkat umroh anu ongkosna 1,5 juta. Cek abdi aya nini kumaha syaratna? Ngojay ka itu ngojay. Ibadah haji ibadah anu capek taruhanan nyawa tapi teu aya nu kapok. Matak nu bade angkat ka Mekah percis mirip saperti nu maot. Naon buktina nu bade ka Mekah nganggo ajuk serba bodas ari nu maot? Namina kain kapan boy. Nu bade ka Mekah didongkapan halal bihalal silih hampura ari nu maot. Didongkapan di layar, betul? Nu bade ka Mekah diadanan di komatan ari nu maot. Demek nyarek adan sorangan. Nu bade ka Mekah dianterkeun ku dulur baraya ari nu maot. Dianterkeun. Maknya lempang sorangan. Teu sarieuna. Ayeuna nu bade ka Mekah bakal kenging pemeriksaan di bandara. Paspor bisa, kesehatan komplit, paspor asli nikmat, bisa nyampe ke Mekah, ketemu Baitullah. Tapi lamun syaratna rojet pasporna palsu pisahna teu aya maka wirang eta calon haji.
isuk-isuk berangkat sore geus balik deui. Ayeuna sami nu maot bakal kenging pemeriksaan di mana? Di embarkasi kubur. Kubur adalah pos pertama menuju akhirat. Lamun sae ibadahna, rajin puasana, daek ngaluarkeun zakatna awal waktu. Leres. Panganten osok disambut ku sholawat. Osok disambut panganten mah coba Pak RT nu datang. Namun aya nu nyambut betul. Sebab lain pangan. Saparantosna disambut ku sholawat teras diriungkeun ngayakeun ijab qabul. Saparantosna ijab qabul disandingkeun dina kursi pelaminan betul. Red panganten pameget ninggali panganten istri bari nyanyi, kau gadisku yang cantik, coba lihat aku di sini. Di sini ada aku yang sayang padamu. Panganten istri teu eleh ditemalan, lirikan matamu menyentuh hati. Terojol teh bagian parasmanan manggul sangu, tak gendong kemana-mana, tak gendong. Nikmat jantan pangan, dimanja-manja, dielus-elus dalam sehari. Walaupun pangantena goreng patut oge, kekeh loba nu hayang dipoto jeung panganten mah betul. Siga artis dina sapoe teh ngantri nu hayang dipoto leres. Ibu kerja di panganten kitu teh. Teu rame. Bahkan aya dina laguna khusus panganten baru kumaha? Lagukeun deui. Kieu we da abdi mah seueur ngalagu uyos. Da ieu mah sanes ngaji, Kang, ieu mah syiar. Ari syiar teh siga vitamin, ari vitamin kudu amis meh raresepeun terus. Siap nyanyi deui, siap. Duhai senangnya pengantin baru. Jarawab deui Bu, siap. Teroreroreroreret. Tah langsung apal ieu mah. Siap Bu? Sakali deui. Duhai senangnya pengantin baru. Tong leuwih teuing Ibu. Duduk bersanding bersenda gurau. Duhai senangnya pengantin baru. Duduk bersanding bersenda gurau, bagaikan raja dan permaisuri, tersenyum simpuh bagaikan bidadari. Rosente lagu-lagu kapungkur mah raoseun, laguna teh mengandung makna lain siga lagu ayeuna dina TikTok. Yamet kodasi, yamet kodasi, bak yamet. Ada deh nyanyi di payun. Sok sar balik ke payun. Burungnya dipasihan hadiah. Hadiah ngajang tiket umroh. Sabaraha we mau dibeja-beja. Bade moal. Luka payun didoakeun cing soleh, cing sukses. Sok bade, tah sejak eta tah. Buru nyanyi hungkul. Bajang sok ya. Kapayun, naik. Ibuna tukang joget jeung nyanyi cina ieu. Sok naik koy ya. Jadi pasihan hadiah. Nikah deui ya hadiah lagi. Mau dibeja-beja buru kada.
Gede mal. Ujang itu tuh. Eta anu payun dia. Ayo. Nah, geus ahlina. Durasi. Betul. Dugi ka tabur sabara abdi di pasian waktosna pangsa. Nah, aku mau ujang lah. Nikmat jantan pangan. Leres bu nikmat. Naon buktina? Naon buktina nikah teh nikmat? Buktina ieu nu ngajarentul di dieu oge pan hasil tina nikmat. Hasil tina nikah. Ayeuna nu kadua dina nikah aya huruf kaf. Kaf di dieu hartosna karoha pika ngewangeun pika sebeneun. Da saurna mah ningali pamajikan resep teh keur panganten anyar. Ningali istri teh kumaha we aya ting-ting. Nikita Willy. Pri latukonsina. Saking ku gelis-gelisna. Ari 1 tahun 2 tahun geus boga budak bari jeung gendut mah ningali pamajikan teh kumaha we buntelan kasur. Ibu memang leres keur nikah nikmat soteh panganten anyarna. Kaitu nama urang teh jadi apal sifat asli pamajikan kumaha, sifat asli caroge kumaha, betul. Keur panganten anyar mah duit masih keneh loba. Cicing di imah mitoha masih keneh aman teu nanaon. Pan geus 1 tahun 2 tahun mah diomongkeun ku tatangga teh. Betul? Ekonomi mulai jadi masalah leres henteu. Eta nu dinamian karoha pika ngewangeun pika sebeneun. Sabadana kaf aya huruf ha di dieu aya 2. Nu kahiji lamun mayunan karoha pika ngewangeunana lulus maka hana teh berarti hasanah. Keluarga anu alus, anu sakinah mawaddah warahmah, anu didasaran make rasa cinta jeung kasih sayang. Tapi nu kadua lamun mayunan karoha pika ngewangeunana anu teu lurus maka hakna teh berarti hazanah, keluarga anu awet tapi rajet. Nyaeta anu didasaran make rasa emosi sarta hawa nafsu. Itu karunya cek si abah susu. Eta cenah hartosna nikah. Ayeuna timbul pertarosan. Neng nangis saha nu kudu nikah teh? Abdi ge aja. Katakan abdi jauh-jauh ka dieu rek bari neangan sugan aya nu herang. Awah rarumek. Ari pemuda di belah mana cari cingna? Dinu tukang. Cing atuh pemuda kali-kali mah simpena di hareup ngarah cenghar nu baligoh teh. Ieu mah nu dihareup budak leutik atuh barang hangseut. Saha nu kudu nikah teh? Walaranana pidauh Rasul ya ma'sara sabab man istata'a minkumul ba'ata falyatazawwaj. Hei para pemuda sing saha di antara aranjeun kabeh anu tos sanggup nganafakahan dohir jeung batin maka gerani. Atuh pemuda ngan saukur rambut gondrong hobina nongkrong mah tong waka nikah puasa heula we puasa. Aya keneh di dieu nu jomblo. Ibu gaduh keneh kurang kali nu teu acan nikah. Gaduh keneh. Bapak gaduh keneh kurang kali nu teu acan nikah. Hayang alim dipasihan doana ku abdi. Abdi alhamdulillah sabak dan ngaoskeun ieu doa aya duaan pemuda mudag-mudag nepi ka ayeuna. Hoyong alim doana. Ya doa sakali dibacakan kudu langsung apal. Siap? Siap? Turutan abdi sakali hadirin sadayana sakali.
Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Parapat gerak gede gerak lompat ke Bandung mulai kupat ke Garut mulai barukat batu turun ke sini kalau patah menang abdi purun situ nadaik sarua boga menang tiluhur sausap rambut tim ketemu nanti handap sausap dampal jeung merorong behunana arapah teh cik baca pantari jeung abdi kudu sakali apal bae teu apal mah tanyakeun we kanu ngarekam. Eta doa dibacakan 3 kali, tiupkan kana kadongdong, baledogkeun ka jalmi anu dimaksud. Insya Allah dijamin 100% bakal mudah. Badai dicobian, entong pepaseaeun, pemanis we eta mah. Pertarosan anu kadua neng nais kasaha urang teh kudu nikahna. Kasaha bu kudu nikahna? Kasaha? Heeh ka jelema mah nya ka juri gata. Waladana fi dawa Allah dina Al-Qur'an a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Jalan-jalan ka Baitullah jalana ka palih kidul anu henteu nyebut Allah mudah-mudahan cing bisul. Sieun ku bisul mah. Siap jawab Allah cing kompak siap. Siap. Tah kitu tak tadi teh. Jadi kudu balikan deui. Raosan teh nu nyebut teh raosan congean tah celikna belan rantang urat dikorok dikorikeun pandamun teu dikorikeun mah bisi leutik mere amplopna heureun saur Allah pegra narikah aranjeun kabeh kanu dipika cinta. Dina ieu ayat Allah nerangkeun nikah teh kudu kanu dipika cinta, kudu kanu dipikanya, lain kudu kanu geulis. Coba ibu bayangkeun lamun Allah miwarang nikah kudu kanu geulis atau pemuda anu wajahna saparapat kasaha jodohna. Kasaparapat deui cenah. Daraseuteung matakan kade ka pemuda nu teu acan nikah tong neangan nu geulis. Loba madorotna kang nikah kanu geulis mah. Ditinggalkeun ka masjid hariwang bisi aya nu mau. Ditinggalkeun ka pasar hariwang bisi aya nu nyulik. Da baheula menangkeun awewe eta teh menang ngarebut sakampungeun. Pedah geulis teh. Coba lamun nikahna kanu goreng patut mah. Nek ditinggalkeun ka masjid ka luar kota ka luar negeri sabodo teuing rek dihakan juri oge. Da mulai anu hayangeun. Betul Bu? Betul we si ibu mah. Sanes kitu maksudna Bu, nikah teh ulah karena kageulisan jeung kakasepanana, tapi karena akhlak. Nunamina geulis 1 tahun 2 tahun bakal leungit, nunamina kasep 1 tahun 2 tahun bakal hancur, bakal keriput. Betul? Betul. Jadi nikah teh kudu karena agama, karena akhlak, kahartos, lain kudu kanu geul, lain kudu kanu kas. Geulis jeung kasep mah eta mah bonus. Kahartos teh urang eueuh deui.
teh kanu sok mere, bager kanu sok bager. Ibu panen buah pipir imah kabeh tatangga dibagi. Hiji we diliwatan. Cek salki ibu teh mah atuh eta bagi hiji deui karunya. Cek ibu teh manehna ge balik ti Jakarta tara mau oleh-oleh. Sok aja nu kitu. Jalma korete merege hese harese mere hayangna tah geuning bisa. Sok sakali ibu cing kompak siap. Jalma korete sababnya mending dandan imah jeung ngagade sawah la 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 la. Rausen teu lagu naon eta teh? Lagu India saha nu nyanyina? Abdi di dieu mah nu nyanyina. Jadi nikah teh ulah kanu goreng patut, nu kahiji, nu kadua ulah kanu pedih. Urang kudu tiasa mere kanu tara mere, bager kanu tara bager. Pertarosanana abdi kantos masihan ka ibu teu? Kantos masihan ka urang dieu teu? Henteu. Lamun ibu hayang mencontoh akhlak Rasul, berarti ayeuna kudu mere ka abdi. Bade moal. Geus ari moal mah. Dua cenah nu terakhir nu teu kenging ditikah teh nyaeta anu samutut gendut bari jeung gede hitut. Komo hitut najang bukur-bukurna mah. Matakan kade ibu-ibu cing dararaek ngaji cing rajin kana pangaosan supaya loba hidayah. Tira ngaji loba hitut. Mesti fokus ya si ibu. Cing darek ngaji ngarah loba hidayah apa tata krama hitu teh kudu kumaha. Da baheula keur panganten anyar mah era hitut hareupeun salaki teh betul. Hayang hitut jadi kekempit daerah. Nah ari geus jadi panganten heubeul. Panganten bari apa baringung. Geus jadi panganten lama mabung teh hayang hitut ge hareupeun pamajikan si bapak dihitut-hitut. Geus teu eta teh anu dinamian karoha pika ngewaeun pika sebeureun teh kitu. Tah jadi pangaosan urang teh nyaeta hitut naon. Kade ujang ibu kade ditaros ku tatangga nu teu ka dieu ibu ngabahas naon neng nais teh eta ngabahas hitut. So urang review deui ti awal bu. Nu kahiji cenah hartosna nikah teh naon nuna nikmat kafna karoh pika ngewaeun pika sebeul hakna hasana. Nu kedah ditikah aya sabariji? 3 kahiji anu alus dandan, nu kadua alus agama, nu katilu alus dunyana. Nu teu kenging ditikah aya sabariji? Kahiji goreng adat, kadua anu pedit, katilu anu gede hitut. Tah sakitu we ngaos mah teu kudu lami, nu penting mah kaharti. Terakhir abdi bade ngado ka calon panganten. Upami abdi ngado berarti uih bakal dipasihan karesek. Alhamdulillah.
Tapi sanes karesekna nu penting mah eusi karesekna insya kado ti abdi khusus kanggo calon mempelai pria. Kedah sadar kana prinsip Islam nyaeta minallah bahwa istri teh mangrupikeun amanah ti Gusti Allah anu kedah dijaga dohir sinareng batina dijaga kahormatanna. Ibu terang manohara nikah sareng Pangeran Kelantan Malaysia disiksa wae kuno janten carogena teu betahun akhirna uih deui ka Indonesia. Naon sababna? Sabab carogena teu acan sadar bahwa istri teh kedah dijaga dohir sinareng batin, bahwa istri teh titipan ti Gusti. Urang doakeun mudah-mudahan ieu mempelai calon mempelai pengantin masing dilancarkeun acarana, amin. Masing dijantankeun keluarga anu sakinah mawaddah warahmah, amin. Masing dijantankeun keluarga anu bahagia dunia sinareng akhirat, amin. Oke, masing tiasa sasarengan istiqomah dina ibadah, amin ya Allah ya Rabbal. Hapunten teu tiasa lami-lami kumargi enjing insyaallah kirang langkung tabuh 11-an abdi bade ka bandara diundang ke Malaysia kanggo sumping ceramah dina acara hitanan Upin Ipin. Wih ti dieu abdi bade langsung ka Cikampek Karawang. Pidoana mudah-mudahan masing lancar perjalananana, masing digampilkeun sagala rupina. Oke abdi mudah-mudahan masing sehat. Ya Allah ya Rabbal. Atuh nu haladir di dieu mudah-mudahan riungan ieu masing janten wasilah urang ku Allah dijantankeun jalmi anu takwa, amin. Anu mahabbah ka para alimin ulama, masing dijembarkeun milik rizki anu loba, oge masing dijauhkeun tina wabah penyakit virus corona, amin ya Allah ya Rabbal. Sakitu anu tiasa kapihatur hapunten pilih seueur kalepatanana kumargi abdi masih keneh seueur diajar. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wargi hadiri jamaah sadayana rukrina hasil tina nikah. Ayeuna nu kadua dina nikah aya huruf kaf. Kaf di dieu hartosna karoha pika ngewaeun pika sebeneun. Da saurna mah ningali pamajikan resep teh keur panganten anyar. Ningali istri teh kumaha we aya ting-ting. Nikita Willy Pri latukon sina saking gugelis-gelisna. Ari satahun 2 tahun geus boga budak bari jeung gendut mah ningali pamajikan teh kumaha we puntelan kasur. Ibu memang leres keur nikah nikmat soteh panganten anyarna. Kaitu nama urang teh jadi apa sifat asli pamajikan kumaha, sifat asli caroge kumaha, betul. Keur panganten anyar mah duit masih kene. Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam fi qada'i hajati allati uriduha antaqdiya hajati. Mangga sebatkeun hajat pangabutuh hadirin sadayana. Penting isukan wartosan we ka abdi naon ieu teh sababna. Datang we tah arwahna teh penting-penting nasuha sieun piraku sieun pan imah abdi nu ngomongna oge. Tapi teh can jadi mayit atuh nya. Bisi ka impi nasuha lamun kudu dibejakeun mah baheula akang teh ulungan ngaji ka daerah anu beres ngaji tuluy parasmanan. Hari abdi mah can parasmanan da can beres parasmanan kabeneran dagingna teh nya ipis nya liat teuing di dieu mah aya nu nyempel dina huntu akang dagingna teh kalung
Tapi asal itu Sarili we nu masak. Mata kanti ayeuna sok sate acan bobo teh cing daek datoskeun. Teh Sri Melawati sinaran Teh Sri Lestari sate acan bobo papangantenan sinaran suamina teh sok cing daek datoskeun. Ibu bade kitu mah. Bade dantos heula. Kuduna dibere 200 ieu kalah ka 180.000. Jadi nasuha teh dendam. Matakan ka urang dieu lamun mere amplop tong kurang. Sabab urusanana jeung boe. Singkat cerita digali tah kuburang teh ku nasuha da dendam teh kurang mere duitna. Barang digali nasuha kaget kacida milari di jero kubur aya seuneu ngagugudag boehna kadurung bahkan jasadna buntu. Allah ya Karim. Teras nasuha ngaharewas kana cepilna mayit. Kang ajengan pamit tiasa mah penting isukan wartosan we ka abdi. Naon ieu teh sababna? Datang we tah arwahna teh peuting-peuting nasuha. Sieun teu? Sieun teu? Piraku sieun pan imah abdi nu ngomongna oge. Abdi teh can jadi mayit atuh nya. Bisi kamimpikeun. Nasuha lamun kudu dibejakeun mah baheula akang teh uleman ngaji ka daerah anu beres ngaji tuluy parasmanan. Hari abdi mah can parasmanan. Da can beres parasmanan kabeneran dagingna teh nya ipis nya liat teuing di dieu mah. Aya nu nyempel dina huntu akang dagingna teh kaluman nyolekatkeun pager batur saeutik teu bebeja heula teu mentah halalna kieu siksaana teh nasuha. Bayangkeun ibu mangkaningkur nyolekatkeun pager batur saeutik kitu siksaanana komo nu sok maling awi. Komo nu sok maling sendal di masjid. Ari ngindit make swallow, ari pulangna make eger. Aya nu sok kitu? Boa ieu. Komo anu sok korupsi, betul? Nauzo. Matakan mudah-mudahan urang sadayana nu haladir di dieu masih ngengengkeun panghampura ti Gusti Allah. Nu kadua mudah-mudahan segala hajat urang sadayana masih diijabah ku Gusti Allah. Amin ya Allah ya Rabbal. Amin. Ya Rabbi. Sok turutan ibu. Ya Rabbi. Inni tawassaltu ilaika bihabibika wa rasulika wa adimil qadri indaka sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam fi qada'i hajati allati uriduha antaqdiya hajati. Mangga sebatkeun hajat pangabutuh hadirin sadayana. Hoyong naon sok sebatkeun. Alas ya. Kayak mobil Alphard sakola heula can bener. Nas'alukal ijabah al-Fatihah.
doa nu kadua nyaeta nyungkeun diijabah doa ku Gusti Allah. Sabab zaman ayeuna urang teh keur zaman hararese, betul? Apalagi di masa pandemi seperti ini, pangabutuh loba ari duit teu boga. Di Cipongkor kitu nuju hararese duit. Semua orang butuh duit. Abdi oge datang jauh-jauh ka dieu teh daripada di imah cicing wae mikiran loba hulang-hulang. Apa tisah abdi loba hutang. Daripada di imah cicing wae mending keneh ka dieu sugan we ti dieu mah balikna bakal loba doa. Setelah Rejo kana dieu. Budak saha eta teh? Ya jangan kupingkeun lamun geus loba doa kakarek bakal loba nu mere amal. Sumpah nage abdi mah teu butuh kana amplop. Ya kupingkeun lamun uih ceramah aya nu masihan amplop dina mobil di jalan diswepkeun amplopna. Hah? Mesinna dipresakan. Maknya dipiceun. Teraskeun eta teraskeun. Bios eut heula. Siap, hatur nuhun. Alhamdulillah di dieu mah aya cai nu kieu. Nu kieu teh ngaranna teu amis. Sigana susu sasaset ari gelas badag kieu. Boro mah geus bersyukur aya susu. Kan bae ibu dah urang paksakeun. Abdi mah sok bunga kan ari dina panggung dibere susu teh sabab sok jadi pembahasan. Da abdi mah terkenal sebagai mubalik anu kurang sumangat. Makanya mubalik kurang susu. Teraskeun masih kiat setengah jam, sajam kiat, 2 jam, 3 jam, tapi ka subuh rek nyiksa. Sok lamun bade nepi ka subuh, ibu hadirin sadayana tong aya nu bubar caralik di dieu abdi rek balik. Nanaon nepi ka subuh. Alhamdulillah acara umi urang ayeuna teh nyaeta tasyakur bin nikmah walimatul ursi. Janten nikah nama enjing. Ibu abdi bade naros heula kanu tos nikah punten nu jomblo cicing heula. Ibu ari nikah teh naon? Cek abdi ge nanyana kanu geus nikah. Nikah teh naon, Bu? Nah, si Ujang apa teh kawinna euy. Apal ti mana kawin? Apal ti mana? Ti mama. Astaga. Wah, ieu mah obrolanna geus 18 kagigir ieu mah. Bangga deh ecek. Nu sederhana weh ibu nikah teh mangrupikeun ibadah anu hari ibadah aya sabariji 5 naon wae nu 5 10 ibadah pami saur ajengan saur kiai mah aya 2 hiji ibadah mahdoh 2 ibadah goer mahdoh. Ngan abdi mah moal ngabahas anu eta. Bade ngabahasna anu 3 hiji ibadah nyeri, 2 ibadah capek, 3 ibadah nikmat.
Sabariji cenah tilu. Urang regedegeun we lah ngaos nanya. Nu penting mah singkat, padat, melekat, kade poho balik mawa ilmu numan. Kieu resikona ngomong jeung ahli barang hakan teh. Komo bieu mah ibu abdi pas mimiti datang aya barudak lompatan marawa karesek jomet mana bari sholawatan. Sallallahu ala Muhammad balikna mawa barakat hanjakalnan kursa eutik sigana dileb-leb ustad. Acan ge acan ceramahna geus dipitnah abdi teh ibu. Ibadah nu kahiji aya ibadah anu nyeri. Naon ibadah nyeri teh? Disunat, dihitan, tos diharitan ya? Nyeri henteu? Henteu. Hoyong deui. Hoyong deui cenah Bu, atuh meureun beak. Geus teu balenar ieu tarunduh. Kamana wae jawab teh. Dihitan teh mangrupikeun ibadah parentah ti Gusti Allah jang nyampurnakeun salat supaya bisa jadi suci. Sabab lamun budak lalaki teu acan dihitan, khawatir aya najis nu nyangklung di jero kulit nu teu acan diteuk-teuk. Matak saur ulama fikih nu apik, budak lalaki nu teu acan dihitan ulah waka dicacanda ka masjid bisi di bumina papang nu diwasuhna luar hungkul. Kartos. Naon cenah buktina Neng Nais dihitan teh ibadah nyeri? Moal nanya ka barudak ah. Rek nanyana ka bapak-bapak we Pak, dihitan nyeri. Nyeri Pak. Naon buktina? Bapak haroyong deui dihitan. Atuh lamun dihitan nikmat mah bapak itu ge katagihan. Leres teu? Ieu ngabuktikeun hitan teh ibadah anu nyeri. Nu kadua aya ibadah anu capek. Naon ibadah capek teh? Ibadah haji. Tawaf murilingan Ka'bah. Ditambah sa'i Safa Marwah. Baina Safa wal Marwah teh jarakna lumayan. Bari bolak-balik eta teh. Taroskeun kana tos ibadah haji. Ibadah haji mangrupikeun ibadah anu capek tapi teu aya nu kapok sadayana oge pasti hoyong ka Mekah. Ibu hoyong ka Mekah. Hoyong ibadah haji. Bener, asli, nyaan, teu bohong. Tos aya niat, tos daftar. Oh, teu aja. Nuhun atuh. Sugan teh tos daftar. Nu daftar tahun kamari oge ngantos sambil ibadah haji teh 15 tahun. Komo ieu nu karek niat teh iraha mangkatna oge meureunna. Aya nini naros ka abdi Neng Nais aya teu berangkat umroh anu ongkosna 1,5 juta. Cek abdi aya nini kumaha syaratna? Ngojay ka itu ngojay. Ibadah haji ibadah anu capek taruhanan nyawa tapi teu aya nu kapok. Matak nu bade angkat ka Mekah percis mirip saperti nu maot. Naon buktina nu bade ka Mekah nganggo ajuk serba bodas ari nu maot? Namina kain kapan boy. Nu bade ka Mekah didongkapan halal bihalal silih hampura ari nu maot. Didongkapan di layar, betul? Nu bade ka Mekah diadanan di komatan ari nu maot. Damat nyarek adang sorangan. Nu bade ka Mekah dianterkeun ku dulur baraya ari nu maot. Dianterkeun. Maknya lempang sorangan. Teu sarieuna. Ayeuna nu bade ka Mekah bakal kenging pemeriksaan di bandara. Paspor bisa, kesehatan komplit, paspor asli nikmat, bisa nyampe ke Mekah, ketemu Baitullah. Tapi lamun syaratna rojet pasporna palsu bisa
periksa nanti aya maka wirang eta calon haji. Isuk-isuk berangkat sore nangis balik deui. Ayeuna sami nu maot bakal kenging pemeriksaan di mana di embarkasi kubur. Kubur adalah pos pertama menuju akhirat. Lamun sae ibadahna, rajin puasana, daek ngaluarkeun zakatna, awal waktu salatna, nikmat bisa nyampe ke surga ketemu Allah jeung